Demi waktu yang bergulir di sampingku, maafkanlah diriku sepenuh hatiku. Aduh, mengingat lagu eta gitunya, ngadenge teh jadi inget keur ngora. Zamana make celana merosot, terus teh pakai kemeja. Ih, asapan gagahna baheula mah euy. Geus kitu teh ngapel jam 5 teh geus siap-siap mandi. Langsung meuli martabak magrib teh. Baheula mah ulin oge kebawaan martabak teh paling ngeunah, set paling mewah baheula mah. Ingat teh baheula lamun ngapel gitunya jam 10 can balik teh pasti eta kolotna teh mere kode. Ampun ting ting batuk ting nongol di jendela. Zaman ayeuna mah boro-boro set ulin ge kuat ingat waktu budak ayeuna ampun ting geter naon ya. Oh, bos dawegan naon ya nelpon. Halo, assalamualaikum. Kumaha ieu dunungan teh anu aya di Bangladesh? Eueuh angin, eueuh seblak, eueuh baso, jol we nelpon. Aya naon dunungan? Oh, butuh cengek. Nu ukuran sabaraha? 3 senti. Siap. Siap, siap, siap. Butuh sabaraha siki? 3 dam. Oke, oke dipantau heula ye. Soalnya can dipantau-pantau ya kebon ge. Pegawena aduh ripuh, pegawena mogok terus kita ngurus kebon ge. Ampun ting. Gitu nama rek diganti deh tapi nada karunya manehna neangan pagawean ka mana deui. Kumu zaman ayeuna hararese. Sabar mah sabar ieu dunungan. Aduh. Kumaha keluarga di ditu? Alhamdulillah ari sehat banyak. Siap siap siap. Siap siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bos anu di Bangladesh ya minta cengek. Orang kontrol heula ya cengek ya. Kira-kira geus meujeuhna dipanen can ya? Bah, kontrol heula. Cair gede ieu mah ya proyek teh ya. Mun cengek bisa kakiri mah. Aduh, aing cengekna ge sekali balala. Masih basir sih kawannya. Ampun budak nak mana ieu? Taruh kieu. Apa di sawah gitu? Aduh, si Haji benernya pagawean di kebon can beres. Ni tadi ka sawah. Eta cenah pangecekeun tali non saluran aing mah deuh. Ya geus lah, kumaha deui lah tugas ieu. Teu digawean kena ambuk-ambukan si Hajina ah. Aduh. Ieu aing sawah. Hebat si Haji teh lah beunghar. Ieu Gusti.
Nah, enak makan ngalir salurana tuh. Hah? Ah, kan ngalir enak mah. Beres ngalir enak mah. Ah, tinggal bari itulah. Bari sekalian ngaso. Mana ya si Basir? Risuk kurang kita meneran galengan. Oh, tapi na budakna. Tapi ieu nama geus ngalir cai nama. Kebelah ditu kitunya. Si mah ngalir ya. Caina ngalir ah. Geus geus panas pisan iya. Tek ngaso heula we lah bari ngopi heuh. Nemen teuing si Haji aing pagawean teh ngurus itu ngurus iya kebon sawah aduh aing mah udah ngopi heula lah keun heula lah ngeunah kan ngopi mah aduh cing aduh panas kia ngopi mah ngeunah lah kayak gampang deui lah kebon sawah mah beres iya geus ngalir ieu ada di bang pagawean loba anak buah si Haji mah loba iya tuh aya nu keur ngabota aya nu keur ngagemuk Sir. Geus malah salah ieu mah pasti ngaso budak teh. Oh, di. Oh, sawah mah senang nandur. Dicengek heula ieu, set proyekan gede ieu. Duh, tong sampai gagal ieu. Ya, kurang di bang didengar. Haji lah Pasti keur ngaso si Basir mah. jadi mah iya Ngaso we urang mah gaji yang gede wae. Ampun teh. ngaso heula teudeung aduh Aduh, alus. si Haji non Ji Ai kebun cengek itu diberesan. ih atuh hiji-hiji Ji ieu kan di tadi urus sawah na etakeun saluran cai Ji Ya heueuh, lamun geus beres teh langsung ka ditu. tenang Ji hiji-hiji Ji juga dijajah Belanda wae gaji teh sabapirana Sia ngalawan wae geuning. Hayang dikeluarkeun urang. Ji boleh dan Ji dengan kayak orang tadi itu Ji Tong ngaso wae ngaso atuh. heula Ji ngopi heula Ji udah ngopi heula Ji Geus aya geura. Ji ayo Masalahna ieu dunungan Wah Aji anu di Bangladesh, manehna minta dikirim cengek. wah beres loba Ji Loba lah. yang ke satu orang kagak kebon Ji tuh Beresan heula, tinggalian heula cengekna. siap Ji Ngaso wae teh. bis Ji bis tadi teh ari ya Ji